A few moments later. Wehan jangan dijahitan. Nah. Aduh, sempak jeung tinggalin di mama aing kumaha itu teh ngasupkeun sempak teh. Aing ngasupkeun nu karai. Aing kumahanya 5 menit deui dieu. Balik deui lah demi sempak aing mah. Balik deh aing mah. Assalamualaikum Mang Dek. Waalaikumsalam. Kenapa Mang Dek? Tinggalin aku Pak Haji. Kenaon dia? Oh, keur ngasahnya euy. Aya apa memakai katanya tuh. Aduh, hampura salah urang. धुन गाए अब तेरा क्यों ये धड़कन नाम ले अब बस तेरा है तू वजह हंसी लम्हों की है तू वजह मेरे जीने की Bruh. Kunaon katinggalin aku Mang Dede Pak Haji siga nu keur lalieur kan gitu. Yang kawin. Yang kawin. Awena yang 2 gitu. Nah, atuh sarakah. Kumahanya aduh, resep kaduana gitu, bogoh. Bogoh kaduanana nya. Apa jageum? Duh, Kak Haji, Asa barudak. kesopan pisan barudak teh nya garoblog. Ada Ji. Gitu wae ruk teh, jangkar kehe teh sia. Muning jeung imah teh. Naon deui Ji? Asa aya job ka dieu. Di mana posisi manehna Ji? Di geureun masjid. Oke lah, siap. Sok. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aya naon? Biasa barudak na hubungan deui. Oh, bisa tuh aya nama orang sarenkeun lah ke Pak Ustad. Ayo siap. Oke atuh, yuk. Yuk, urang teh angkot. Ye.